maling goblok. Goblok bisa budak maling. Eta saha? Nah, jika na iya budak kayak ini maling teh ya. Iya nu maling teh. Budak kowe. Hani kayak sia. Naon mang naon? Goblok sia. Goblok sia. Ampun, Mang, Sia ampun, nu Mang. maling lauk aing goblok. Ampun mang, ampun. Budak teh ha? Sia nu maling lauk aing teh Lain goblok. mang, lain mang. Alah, sia dilaporin ku aing ka desa goblok. Lauk aing ka di palingan. Mang, urang mah teu nyaho naon, urang tadi modal di dieu ge. Aya nu maledog teu nyaho sama. Alah, sia lo balesan ka ditu ka dieu. Terus tadi saduaan nu antep ka empang aing. Ya ayeuna urang nanya ka Mang, urang sorangan apa duaan? Sorangan. Nya heueuh. Alah, sia lo balesan. Mana nyali yang belut teh? Oh, gening. Apa dipikir-pikir mah aing? Tinyahul yang belut nu kumaha? Nyeuna gel yang awewe. Iliang, Bro. Coba asa anu lah. Dah, sahanya nu maling di empang aing teh. Di panasaran aing. Awas wae ku aing di zamane teh. Kamu kapanggi, ku aing laporkeun ka desa. Amang-amang teh geus eueuh ya. Geus teu kaciri babengok beungeutna teh. Balik sore ah. Sigana itu budak teh ya. Awas ku aing sampeurkeun ya. Cih, itu geuning amang-amang teh. Anjing. Itu saha sih? Ampura. Si Udin tetayan sih malah nyenggol aing. Aing keur ngurang, malah disenggol goblok. Belut aing leungit, awak aing belok, belut teu meunang. Ai. Banyak heula meunang ge nama. Baju blok pokoknya. Woi, Jang, cek kunaon? Beungeut jiga beubeug sawah kitu. Asieun ka ngaledek ka urang. Ih, Jang, amang keur nanya. Ya, teh urang keur ngurangnya, si Udin ngalewat nubruk urang. Oh, teh ngaranna si Udin. Heeh. Anu awak kalintuh. Eta. Anu make baju hejo. Heeh. Oh, si Udin. Eta anja ambek tanggung jawab coba. Paling duduk mah tuh, Jang. Beungeut aja jiga nu sawan. Heeh. Heeh. Eta teh kieu, Jang. Kumaha? Sigana mah sawan teh, Jang. Sawan kunaon? Eta teh maling, lauk amang. Pantesan. Heeh. Beungeut aja jiga nu sawan. Aduh, aing mah. Terus kieu we ayeuna mah, kumaha mau yang amang kerja sama. Oke, Mang. Urang ge ambek. Gaskeun. Oke. Ini, Mang. Wah. Aisyah naon di? Aing keur ngeunah ningali awewe. Oh, sia ganggu wae kesedangan batur. Nyampura. Aing teh nyaho soalna aing keur udag-udag. Lamang-lamang. Emang sia kunaon? Heuh, aing tadi maling lauk jeung si Udin, nu bogana nyahoeun. Terus we udag-udag aing teh. Oh, sia diajakan ku si Udin nya. Heuh, diajakan si Udin nyaho ayeuna si Udin ka mana? Adena aing tadi diajakan ku si Udin embung. Aing ge mending milih ngintip awewe daripada ngilu jeung si Udin mah. Heuh, hanjakal aing ge malah ngilu-ngilu jeung si Udin. Ya terus si arek naon di dieu coba ge. Aing geus kajebur duaan. Si age ngilu kajebur. Yang geus goyang we di dieu lah. Yang geus aing ngilu maneh we? Ngintip awewe. Ih, sia mah. Neng, laki tadi lah itu teh. Di, gening teh. Nutur-nuturkeun we mun tadi teh. Terus itu kunaon ribet. Coba ayo urang sampeurkeun. Ieu. Aya naon dia ribet wae. Itu Neng gimana Neng? Nuju ngobrol we sareng rencangan. Maknya ngobrol di sawah juga bebek wae. Balas sih, Di. Tah, iya terbalik Neng.
malah nubruk di tukang. Neng bade naon ka dieu? Ya eta nu pingaan buk wae sugan teh naon. Bade ngabaturan wae cenah naon, hayu anclup ka dieu. Yes ya Allah. Jangan satu punten di payun. Aduh, mogok euy. Tibang geus di sawah oge ah. Duh. Ah, baiklah sing penting mah hasil. Lumayan jangkauin mah ah. Di, geuning incu urang can balik. Neng, geuning wayah ke can balik. Mah geura balik, abah can ngopi ya lieur teu kuat deuh. Neng kita bagro. Naon, Bah? Ayo lah geus ieu, abah jenkeun kopi geus teu kuat ya. Lieur lah. Ayo neng euy hayu. Iya, Bah. Ayo. Yang ada satu di payun. Punten tinggalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton di channel Obeil Project. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. oke. Mantap. Terima kasih.